Bingang cocok abi diperhatuskeun sawah. Teu kuat, kuat inges masuk ieu tinggal inges. Kumaha? Aya saha di jero saha? Aya. Halusnyahan pagawean nama teh sia-sia ngukut maneh nangis 10 tahun teh. Hasilna ya moal fungsi bulanan deui ya. Keluar ge ieu na. Tapi kamana nya biasana sok aya simang teh. Moal dihanap gitu. Jujur emang simang matak sia-sia dewek mah beuki nyaah we ka manehna teh. Lain sing ngajekeun jujur. Terus sanajannya lah hirup serba kekurangan kita tapi barang gaweuna jujur. Kelakuan aja terus sok hayang merhatikeun kana kitu teh mudah-mudahan we maena sing betah geus gawe jeung dewek alus kabeh kurata ieu juragan euy juragan keur ngontrol sawah euy juragan murah juragan juragan terus lami manawi teh mulai juragan ka dieu teh. Teu parek dieu da tengah aja bae kalem nyantai. Di mana mang teh? Eta nembe teh tos menarakeun sumur. Oh, bae tong prina ge tong di sawah wae mun aya gawean ieu. Punten nya. Nah, juragan ninggalan sawah teu kaanggonya seueur hama punten da. Parenan teu kajantenan taun ayeuna mah ieu seueur beurit. Henteu lain kitu pan tadi ge ngomong. Dia mah nyimpang terus jadinya terus saya keperluan dari kabubaturan nyimpang ada sedikit sawah ngalayan bakti itu justru alus kapake gawe tetaki pertahankeun nya pertahan kudu caina tah kudu kieu kudu mayang cai teh mah resep ningalina ge tuh ieu dah bararijilna rata kabeh moal bubulanan deui ieu mah tereh nya syukurnya cing sehat mangna cing betah lah gawe di dieu teh nya. Insya Allah pemikaan mah juragan ku abi diperhatuskeun sawah nu juragan teh. Ya syukur nyamangnya ari betah mah mangna cing sehatnya. Mudah-mudahan atong ngarasa dicapekeun ku abi teh mah. Abi bingang cocok jeung mang teh matak ditinggalkeun teh jongjon najan jarang ka dieu ge. Tuh sakalin ka dieu ge geuning hasilna memuaskan lain mengecewakan mah. Mudah-mudahan ka mang nanti lain sekedar ukur gawe tapi sing jadi ibadah panguruskeun lahan abdi teh nya kitu atuh mangnya ada itu yang seburit atuh coba inditna kita dipeurang teh wayahna nya hampura digawekeun aja mah geus teu naon juragan ieu si ibu bisi nungguan mun ngasih titip salam ya ibu ti abdi nyamangnya hampura nyamangnya kitu emang yo Assalamualaikum salam lain nu ieu nasib poe ayeuna geus sabaraha jam eueuh nu modal ieu teh kumaha ieu teh rek balik kumaha teh mama duit bae di dieu lah nu modal mah tuh. Oh jika tuh rek kira-kira ari daripada uang ngising mah enggak jadi dinya. Nasib. Geus ari dik modal atuh enanya. Oh jika tuh dinya rek modal mah lah ari geus teu kuat mah. Ya atuh duitna. Wah, laris manis Tanjung Kimpul anu modal. Coba siap. Wah. Laris. Oma tungguan. Oh ditungguan tenang we sok sing jongjon. Banjur urutna. Lumayan lah ayah jang melihat sini budak kan modal ya nyantai diuk lah kuat inges masuk ieu tinggal inges. Kumaha? Tapi geus dipake lap. Sekali. Aya saha di jero saha? Aya. Pokona mah urang inges keluar. Aya di jero. Di jero. Tuh, eusi tuh teh. Cahaya tajil mah teh kelak aku. Atuh kita tadi nyaho kitu mah aing rek diuk heula meureun ngadagu. Sok diuk heula. Aing teu kuat oge lah. Aduh. Aya naon eta migaran ge teh?
Aduh sugan kali mana? Orang baru kita tadi ribut di sini. Mulas 2000 deh ya. 2000 deh ya. 2000 deh ya. Lumayan sip. Tutupan. Oh. Lumayan. Parit eta itu lu ieu 4.000 di mana teh. Si itu dia modal 2 kali. 2 kali. Mau rujak bener nih. Ini betul. Amit aing mah. Jadi nage aing kana hayang jadi geus ka jero deui ah. Aing. Ngobrol lah nama. Lain erek ka mana, Lur? Lain ngahaja urang ngaliwat di ditu, urang teh terek meang barudak sugan sok apuk sawah. Urang teh aya di dinya. Erek ka mana salian erek erek modal teh. Ku sabab urang isi-isi teh hayang. Urang rek atuh si obleng eta kamari nyokot gemuk we 2 karung. Ari mayar acan lagi utang. Si obleng da urang. Boga hutang si obleng ada di naon gede tah. Urut naon? Yang dina isuk sore. Aduh. Jadi liur tuh. Urut gemuk. Urut gemuk, nyokot heula carita nama. Oh. Ayeuna duitna acan urang. Urang butuh yang balanya deui. Tapi lu udah panen kita panen lu. Buatin berenang sih. Coba Anda ada tepungan sih tapi sok didinya tah. Lain ari kahayang mah atuh ngaliwat ka hareupeun imah urang, ngomong-ngomong boga-boga henteu. Urang pan teu lieur, anu teu lieur. Oh, tara ngomong. Tara si obleng nguting kumaha? Ari lamun ari sukan teh sok ke tamada gitu. Si obleng ting kumaha? Beda si obleng. Ari nginjom nama ciga nu. Lah, nyaheun. Da biasa ari nginjem Backjol, ada ditagih, suprapit, talur, atau cuman aja metik teh ngebelesat. Itu teh jauh sobleng mah. Si obleng kieu carana mah urang bingung. Balanya deui. Tepungan ka dinya tah, belah mana? Tah di dinya grajik. Oh, heueuh. Eta belokan eta. Eta di dinya. Lah, sok juga tuh bari eta erek ngisi moal. Geus teu hayang. Geus teu hayang. Nah, jelema eta 2 kali modalna dibotong bener. Kakara. Aya urang gajang balanya. Sok di ditu tuh cigana biasa nama tuh. Sok di ditu urang teh angker kitu. Sok eta jeung sok si eta. Ayo biasa. Eta cenah panim nanyakeun sobleng boga hutang. Dibayar. Heuh, nya anjing mainan teh. Bukan duit teu. Wah, bukan gitu. Urang ge boga hutang. Nya. Alah kalah ka hutang. Aduh, ka urang ge boga hutang. Boga hutang. Sok atuh di dieu lah nama. Aduh, hampang ya nama buku we atuh jadi beuteung mah nya. Udah rujak tadi. Rujak. Urang teu bisa balanya pisan aya nu meuli oge da barangna atuh leng. Ya iraha mayar ada iraha. So, mana teh ngomong lamun gering kuku lamun cicing di sawah, gering mah di imah kuduna ge. Ieu mah lain cicing di sawah. Urang neneangan nih ka ditu ka dieu. So keur iraha. Kela dangukeun heula. Acis eta mah ngesibikeun ka budak anu motor KLX eta ngesibikeun 87.000 teu lah abi boga hutang 1 juta jadi 1 juta 87.000 menorok tos wae abong ka budak boga mi kitu-kitu teuing ulah waka main ngambek dangukeun lah abi teh ngomong entos dibayar titik iraha budak mah mikeun duit eueuh urang tepikeun ka jangar sirah ngarada kuah di dinya budak eueuh nu mikeun duit teh kumaha kitu era urang kudu balanya tutup wae toko. Astagfirullahaladzim acis mah terus dipasikeun ka murang kali anu motor cross warna beureum ngomong we atuh bleng maneh teh can boga jang mayar kitu ngarah urang teu ngadaguan aing
Astagfirullahaladzim, nasib masa kieu gitu Gusti, doaku. Duit mah geus dibikeun, Gusti. Budak. Budakna berarti anu teu jujur.